Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam 77 4 775 77 genep 778 778 800 801 802 803 804 kelabi kering itu ngenteng bisi salah orang bisi poho 804 805 gila atuh astagfirullahaladzim rek naon buku bibi bisulan enak bujur nih nyeris ya ya aing di sebelahan ya bi penyakit visual teh harita oge keur zaman Firaun geus dianggap punah penyakit visual teh iya bibi bisulan ya oh nita usum anjir penyakit visual iya terus kumaha hah nyenaon obatna bisulan gampang obat bisulan mah ya bukan minyak kletik di mah aya tah lamun aya minyak kletik olesan eta visual seuna rata olesan lamun geus rata purulukan make parud kalapa sok oh gitunya visual mah cager di amun gitu moal ngan alus juga kelepon meureunan bener pisan ngabejaan teh da lamun teu purulukan make wijen bi meh jiga one kebayang aja visual jiga one nah teh bener rek balik lah anjing balik no visual anjing ngerakun visual tuh nya anjing aing mah poho sabara 800 sabara bieu dora kate bibi aing ya mah nya kalanya serikeun mana geus di mana kos kopiah segala Brad, Pan Kosim mah sebagai muslim yang taat, yang baik, pengajian dong. Pengajian di mana itu? Eta Brad di Masjid. Oh anu bulanan nih kan? Oh. Rutin. Lawan cenah teh mana tadi? Eta Brad cenanya lamun urang ngieun dosa Brad, timbul cenah titik hitamnya noda dina jero hate teh 2 kali ngieun dosa berarti 2 tah titik noda na tehnya. Lamun baki sering katutupan ke teh kotor hate tehnya ku noda eta teh. Tangan bieu teh Kosim salahna Brad teu kaburu nanyakeun ka ustad cara menghilangkan noda eta na jero hate. Cugan eta Brad kira-kira nanya lamun ku baiklin pemutih bisa tuh Brad bersih deui hate Kosim. Ya cek aing ge lamun ngaji teh nepikeun ka anggeus lamun aya tanyakeun ka ustad bisi sasabda anjing jiga kieu ya guys ya. Ya, baiklin pemutih mah eta anjir aja ngabersihkeun baju. Kain dina kain, baju celana dina bahan. Noda dina hate mah moal bisa dibersihkeun kudu kitu kos. Kade ulah dicobaan anjing bisi weureu. Nya Lamun eta berarti Kosim mawatnya. pupus atuh Mau bisa ngonten atuh atuh anjir bukan itu anjir penggemar geus loba atuh guys tuh bisa nya marcian hate mah Brad bisa tapi jika nanya kan baiklin pemutih teh Brad dina noda baju bodas oge bisa leungitnya halus hasiatna dina lamun kana beungeut Kosim ge bisanya pake si beungeut Brad tuh noda na tinggal ya cimetingan dina beungeut mah moal bisanya guys ya moal bisa make buktiin pemutih moal ya udah jelaskan wayanya please kos soklin pemutih jang bahan kain jang kain banget mana tina kain naon atuh sih teh pan kulit meureun banget maneh mah teu bisa kosnya ya tanyakeun noda dina beungeutnya model cimeuting ge dina beungeut ya guysnya tanyakeun ka Bi Ebah anjir Beba menyahuan, naon skincare cina, sama ke eta, rek bisa. Ngomongan wae Kosim ya, bisa wae ya, peperih hencet happy ya.
Mana geus balik geuning mo. Geus Brad, Santai kumaha. santai anu mah gawena Urang mana di Dunungan enak. orang Jawa. Ngaran perusahaana Eta PT Kejora nih. halus ngaran perusahaan teh euy. Oh, tuh. Jigana Dunungan mana resepkeun ka penyanyi dangdut ieu nya. Saha? Eta nu Roma Kejora teh. Lesti. Lesti Brad Kejora mah. Ganti deh. Tiba lagi Lesti. Oh, mak kelapa nyanyi dangdut mah. Irama. Irama mo. Please mo ieu. Lamun aing boloho, maneh kudu bener atuh. Oh, atuh. Heueuh anjir. Kicek nu lalajo meureun eueuh nu sahulueun si teh. Heueuh. Anjir. PT Kejora teh aya hartina Brad. Perusahaan eta. Naon cenah artina? Kejora. Kadang kerja, kadang ora eta teh. Anjing. Hah, bisa wae ieu ya hileudbeut deui ya anjir. Mungkin orang Jawa nya. Kadang kerja, kadang ora. Di mana di ceng mana? Weta Brad, tas di puskesmas geuning Brad, Gering mana? dengerin awak ke kieu Brad tapi hanjaka kalaceng mah Brad, ke puskesmas. Nyakal kunaon itu teh? Kalah reuwas Brad geura Brad. Panaceng teh paranas banget ya Brad. Ari peuting ieu meded Brad, teu ngarareunah we pokona mah Brad. Terus cek dokter naon cenah tong deket teuing atuh anjir si tepak ka aing. Puguh eta Brad. Aceng nu mantak reuwasna mah Brad. Naon? Aceng teh cenah penyakit faktor U Brad. Naon nu direuwaskeun si teh saroceng? Penyakit faktor U ai maneh? Hah? Kapan gawat meureun Brad eta teh geus aceng teh Brad. Gawat palebah mana atuh si teh? Hah? Coba Brad eta ari faktor langsung kana U di Brad. Penyakit berarti geus parah Brad, geus kronis. Terus kudu tina A heula. Terus menurut Aceng eta lamun misalkan di dinya penyakitna enggeus penyakit faktor Z eta Aceng bakal ripuh gitu maksudnya. Ya pasti nya Brad. Nying. Kieu teh cek aing oge anjir. Sakola mayar kusuluh teh ya kieu tah guys. Ceng, anu disebut faktor U teh faktor usia. Ngan cek orang mah eta dokter salah memprediksi ceng nya da si saroceng mah paling oge ieu faktor usaha ripuh ceng gering teh bakat ceng keur ripuh kieu mah keur sagala ripuhnya hese neangan duit sagala karasa ceng buuk oge karasana misalah cenah capit oge karasana anjir sing sireumeun sagala karasa we teu gablek duit mah ceng. Kronis pisan berarti nya Brad aceng. Kronis ripuh ya guys ripuh ceng. Hah, bisa wae ya penyakit kaligata ya. Kaligata anjing ngaranteun. Ah, udah masa dosa ieu teh Dosa kunaon kabeurit. anjir? Memang apa yang telah Bibi lakukan terhadap Berit sehingga Bibi merasa dosa terhadapnya. Ieu bibi teh kan meracun beuritnya. Ai pek teh racun beuritna teh kadaluarsa. Atuh paeh kabeh beuritna. Ini geus rempak deui wae ya bi aing ampun teuing. Please Bi, terus Bibi eta meuli racun Berit. Ajang naon? Pan ajang maehan Berit meureun.
Lain masalah eta berit modar kulantaran kadaluarsa eta racun berit nabi. Kalau dibikin lagi racun atuh. Ampun teuing bi aing ye. Ha bisa wae ieu ya anjir. Nini cucurut ya. Brad, kisah buat kosim sok manten jeung didinya jeung kamonesan. Kosim ayeuna terkenal ta. Jadi artis. Jadi artis kumaha sih teh? Nyaho ti mana didinya terkenal? Terpercaya. Yo, kosim tadi bukti nanya. Pan isuk-isuk kosim teh rek ka Banjarsari nya ka pasar ningan Brad. Di jalan teh aya operasi gabungan dengan polisi. Terus? Eta polisi meni so akrab ka kosim sia euy apaleun tah aran kosim. Kumaha cenah? Langsung mana sim cenah. Bade ka payun Pak teh ka pasar caket gitu. Tapi rada budak juga mah hayo we mana sim. Sasab kosim. Please kos. Ya polisi nanya kitu mah, komo keur operasian nanyakeun SIM lain manehna nawauheun ka si laing. SIM nyaho teh maneh SIM. Surat izin mengemudi sia teh. Nanyakeun polisi teh. Ai maneh anjir. Tapi teu kitu Brad, aslina manehna bakat ku ngefans meureun ka kosim tah. Minta tanda tangan tah. Aslina akhiran teh kosim langsung kita indit dibere kertas. Anjing. Ya, ditilang sia teh sarosim. Ditilang nu kitu teh. Ai maneh. Parah anjir. Piraku anjir polisi waweun ka si ieu. Selebritis naon anjing cengkrang kieu nya guys. Ha bisa wae ye manu kacamata ya. Lain bejana cenah bos. Gas eukeur langka ayeuna. Brad orang penting nempo berita na TV ge kitu. Karunya nya anu di kota mah nya. Urang mah di lembur da bisa ku suluh oge bener teu. Lainna naon bos pang-pangna mah euy powerna lamun gas langka kieu kompor diganti ku kompor listrik. Eta anu jadi masalah mah nya. Istu urang mah atoh Brad atuh. Atoh kumaha? Iya kan numara lanjak kompor listrik atau elektronik urang Brad. Jadi mau sepi deui. Tapi dah heueuh. Oh tapi pan jang kauntungan pribadi bos eta mah urang teh kudu peduli kan leutik atuh. Tapi dah heueuhnya Brad. Oh kumaha? Kabayang eta tukang cuanki euy. Kuduna nanggung. Terus nagandong tihang listrik. Riba meureun nya. Cek aing ge. Coba watir nya. Ya atuh. Cek urang ge mending ge ulah lah mending ge gas masih rame deui lainna naon. Uang cuangki kabayang ngagandong tiang listrik atuh. Ya guys.